Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami Abi Putri Nurayani di kelas 11 tilu. Abi bade mabajakeun sajak anu judulna Rarencangan. Babaturan salawasna babaturan lir ulin jeung bintang sok cahayana dina poek datang. Ngajaga rasa teu aya pamisah saha deui nu bakal ngadukung pasrah. Sesah jeung bunga dibagi babarengan lempang bareng dina jalan teu aya tungtungna. Sanajan badai datang narekahan persahabatan tetap keukeuh ngajaga rasa. Teu sirna ku waktu teu lupuk ku mangsa. Kenangan nyelap dina hate nu lega. Wangun impian babarengan dina carita persahabatan salawasna kanyataan nyata. Sakitu sajak ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.